Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hancacarpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 65. Carpon anu baris kapidangkeun dina danget ayeuna ieu teh pamirsa ieu mah kalebet kana kolom pangalaman Mang Lintrik cenah tuh aya deui ieu nya nu halalanyar. Judulna teh nyaeta Randa Bengsrat. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ulah loba bejanya ieu mah Rusia bisi kadengian ku cak-cak leheung mun cak-cakna teu bebeja ka indungna si cikal ona maning odok aya mun pupulih be kana baruntak keur mah eukeur kurang balanja ditambah ku krisis timuruan mah matak jatuh kabinet rumah tangga nu matak ulah haliwu ulah geruh sing sarusia eta taeun ieu mah pangalaman baheula waktu Mang Lintrik keur jadi bujang jenglengan keneh bujang jekekan gitu can cara ayeuna kulit harita mah kenceng keneh can kenyod cara kulub terong buuk salawasna lecir dikasmutik cap jegang made in Hong Kong atuh pakaian embung rudan-rudin salawasna perlente sanajan harita teh usum calana ngagenduk nu kana pesakna sagala dieusikeun kaya ning anduk good morning kaos butut jeung loba-loba deui tapi da jamana pantes we rarasaan teh cacak mun dideuleu ku panon ayeuna mah teu kurang teu leuwih meureun jiga naon boa tapi harita mah Mang Lintrik teh estu asup kana basa ngindung ka waktu ngabapa ka zaman teu katinggaleun mode. Kacaritakeun nu sok disinting teh Randa Bengsrat lah nyaraho meureun nu kumaha nu disebut Randa Bengsrat teh eta lanjang leutik tuwidehan nu can kaburu kapake teh walhasil orisinil keneh meureun kumaha nyahona yen manehna Randa Bengsrat kitu meureun pertanyaan aranjeun naha ayeuna yakin atawa percaya kitu bae da teu hayang nepi kana ayeuna yakin sieun pirikik tah ari nepi kalebah dinya mah engke heula di kieu-kieu oge Mang Lintrik teh nyaho di doraka isin ku kersana ajengan jeung sieun ku neraka cindakna percaya weh kana beja batur yen Nyi Uti teh Randa Bengsrat pun hanas eta nyolong bade atawa kabelejog lain perkara yeuh geulis Nyi Uti teh montong sisiwo estuning ngagalamai ceuk basa harita mah ari ayana di lembur atuh puguh we beuki nyeng celak dalangka saingan geura urang pertelakeun dedeg pangadegna aya anjeun bisa nyipta boga kulit semu koneng keuna mun disebut cawene koneng teh awakna pendek henteu jangkung henteu estu sedeng pisan rada dohdoy saeutik garansi mo bosen-bosen geus bisi kabita kuriak bae kolot-kolot kanceuh leheung karesep kana jengkol bisa ditutu heula nu kitu mah jigana ditutu lain tutueun tah nya eta Nyi Uti teh tayohna katarik oge ku Den Lintrik alias batu turun ke sik naek bogoh teh rarasaan teu nogencang da dilayanan dina hiji poe Mang Lintrik ngahaja ulin ka imahna sanajan harita teh rada cedeum rek hujan tapi bongan geus janji indit weh atuh da sieun Mang Lintrik dicap tukang jalir janji mah dicap kitu ku bebene wah kana moali bare oles keh katambah ari pangharepan mah muga-muga engke upama Mang Lintrik geus aya di imahna ger hujanna ulah kapalang sing lila bae ambeh aya alasan pikeun teu gancang balik ambeh bisa lila rerejengan jabati eta sugan bae ku perbawana hujan teh Nyi Uti eueuh nu ngabaturan sarta upama manehna menta tulung ketang sanajan teu dipenta oge Mang Lintrik pasti belana rek jeung saha jeung iraha deui atuh silih belaan teh cek hate
Manglintrik nyaho yen poe eta nini Nyi Uti ngaji ka Bendungan dan Nyi Uti teh cicing di imahna kadua ninina. Wah paduduaan di imah Manglintrik jeung Nyi Uti piraku we teh serem ona maning, bebas eueuh nu ngaharu biru, main sorangan teu make sutradara. Nya datang ka imahna teh ninina geus indit. Manglintrik jeung Nyi Uti ngobrol ngarer ngidul, ngulon ngetan di tepasna. Selang-selang tina ngobrol nyambil lalabuh nu disuguhkeun. Hanjakal harita teh aya hiji harepan anu teu bisa laksana. Teger wae hujana, mangkaning tadi mah mani geus diangkeub. Jiga nu rek sabreg-bregen, ari harita kalah kacangra, langit mimiti ka tembong paweulna. Waktu obrolan geus meh beakeun bahan, Nyi Uti nempok kaluar, ku Manglintrik gancang dituturkeun. Tah harita manggih kareuwas nu pohara teh. Nyi Uti bari tatanggahan nenjo langit, pok ngomong, teu janten hujan teh geuning. Bari milu tanggah Manglintrik ngajawab, sumuhun geuning, langit teh bet bengsrat. Gebeg Manglintrik ngagebeg. Ret ka Nyi Uti manehna gancang pisan ngalieukna ka Manglintrik, beri beungeutna ngadak-ngadak beureum. Manglintrik gancang nyaho kana kasalahan yen bieu teh salah pok. Maksud Manglintrik ngaheueuhan manehna, nya teu tulus hujan, malah langit oge bengras. Tah omongan bengras nulos kana bengsrat teh wallahu alam kunaon. Aya-aya bae, wirang, ruas jeung karunya ka Nyi Uti nyirana bengsrat, bari tetep resep padeukeut. Tamat cenah ieu pamirsa pangalaman Manglintrik teh. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.